keluar tina saung. Monyet lumpat tapi kuya katelak sabab kuya lompatna ngoyong. Kuya dibawa ke patani di kurungan. Isukna cenah erek dikuncin. Monyet ketinggalan ngadatangan kuya. Si kuya ngomongkeun anakna patani, si monyet kabitaeun sabab erek dikawinkeun di anakna patani. Si monyet menang tukaran tempat. Si kuya keluar, si monyet apus kana kanda. Isukna patani ngasah bedog erek kunci sasataon anu dina jero kurung. Si monyet api-api paeh dina jero kurung. Pas patani muka kurung, patani luas, nah lain kuya anu aya dina jero kurung, tapi kalah monyet paeh. Terus si monyet dikeluarkeun ke kebon ku patani. Terus si monyet lompat ngeberebet sebab geus lolos. Terus patani oloh